Motor geus boga. Mobil boga, imah boga. Tinggal neangan naon deui nya. Heueuh nya. Tinggal neangan pamajikan nya. Nya kahirupan urang ge. Hei Gi, kemana we? Cager. Ari damel di mana? Mantan teu damel dah kieu we mah. Manyan teu damel, tingali atuh si Nanang, si Ider, si Deni, sarukses kabeh ayeuna mah. Emang usaha naon gitu? Teuing, yang penting geus gawe we. Oh gitu. Ari Angge teh geus boga kaboga teh acan. Can we menyendiri. Menyendiri. Lamun kieu kumaha ge? Teh aya paniatan hoyong gaduh istri, hayang rumah tangga, daek teu Angge jadi istri Ih, naon ka maneh mah? Embung mending kene ka budak tiluan itu. Naon maneh mah kucel. Ih, embung teuing. Ya wios atuh. Ari teu hoyong eten ka mah. Ampura we bade pamit ya. Oh iya. Ih, sudi teuing urang kudu jadian jeung si Jajang. Ka mana wae? Ya, Des. Kumaha kabarna? Baik, Des. Tos teu mah? Kieu we di bumi wae. Desi kumaha? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bade ka mana atuh? Ya bade jalan-jalan we. Oh gitu. Aku naon katinggalin aku loba pikiran gitu nih. Pugunya Des, ieu teh keur loba pikiran. Emang mikiran naon? Nya eta teh. Keur mirarian calon istri. Calon istri? Ya, ngan kabeneran jeung Desi. Terus? Terus? Desi daek teh jadi istri Hah? Jadi istri Des, kumaha? Jasa teh jadi istri Hampura Desi teh tos boga kabungkut telat. Aduh. Hampura nya Teu nanaon atuh. Desi. Gi, arek ka mana? Biasa arek ka handap kadinya. Nyaho teu? Tadi urang ditembak ku si Jajang. Ih, amit urang bobogohan jeung budak eta ih. Ih, sarua Desi ge tadi ditembak ku si Jajang. Heueuh, bertahun-tahun ngan bajuna teh eta we eta. Kucel, nya geuleuh ih. Mending kene katiluan eta heuh tapi na. Ih. Geuleuh pokona mah. Terus teh arek ka mana ieu? Arek jalan-jalan ka ditu. Hayu mending kene urang ka ditu, urang ka hareup besing aya. Aya budak tiluan. Anu ganteng teh kece. Hayu atuh. Bertahun-tahun karena kapangi si Jajang teh, tapi anggar we nya kucel-kucel kene. Heueuh nya eta urang ge embung teh harayang teh tadi nembak di belah ditu mun teu salah mah cenah Anggi mau enggak jadi istrinya Jajang. Ih teh harayang teuing. Ketika Desi geus boga kamu. Tuh budak tilu aya trio kabel aduh. Gan. Mau cari cing di dieu. Kuku urang teh keur ngomongkeun masalah si Jajang. Kunaon Jajang kunaon? Manehna tadi nembak urang guluh teuing. Si Jajang mah teh? Si Jajang anu babaturan teh anu tah eta Anu gaena kucel heueuh ayeuna ge kucel-kucel kene. Kan di lemur meureun saya eta mah. Si Jajang Sasmita. ieu di aya kapanggih kan tembak Desi oge nembak. Hah? Ngomong kenal si Jajang Sasmita. Cenah ka Anggi mah nya kieu. Anggi daek teh cenah jadi istrina. Nu bener sih, nu bener. bener soalna ka Desi ge kitu Mahnya sih teh. Kucel Wah, beda urusan ieu mah. Ngomong naon ka maneh, Bil? Hah? heueuh
Di situ Ulah di daik. tarima. Ya henteu atuh. Atuh sia mah. Henteu. Dari mau kemana ente? Heuh deui. Itulah. Atuh Gaya dong gue sebagai cewek cantik Iya. gitu kan. Jajan teh kumaha? kitu we deui Kitu we, jadi nembak istri urang. cenah manehna keur neangan pamajikaneun cenah kitu. Dengekeun. Mana mencak kawin jeung Mayna keur nyeklan pacul jeung koren. Rek para mana? Atuh, kalau orangnya mikir didinya sih. Kieu cara nama yo eta budak cuman Bening kene kos teh kieu-kieu ge Hah? gawe. Kewanianan sia. Oh, pucan nyamuan. Oh, eta teh paheula teh pan baru sok dibuli, nya notot leho nya hidup. Kan tadi mana geus kepangi si Jajang heuh. Heuh. Teh tinggal 3 tahun nya nang heuh. Leuwih 3 tahun leuwih. Penampilan rada beda, meureun rada keren. Beda Gaya kumaha. Gaya kumaha. Kitu-kitu kene. Celana pendek. Ih, orang mah kucel hidup. Makin kucel. Jam tangan, make kameja, make batik. Henteu boro-boro ah. Cek manehna oge urang mah cenah henteu eta can gawe cenah. Pan Nganggur. mana na teh ka Korea apa? Ah, ka Korea. Ka Korea kumaha? Niki dong, ka Korea teh. Korea, ke Filipina. Filipina, Bra. Heeh. Aing mah. Ya, Tadi zaman kapangi tuana di teh mana? heula. Tadi. Di kapangi di belah mana? ditu sih. Itu urang mah. Belah ditu. Udah ditu. Kumaha tahu mana berarti itu? Saha eta? Oh, mobilna mah Sahanya. kurang parkir ya. Kurang parkir. Teu sahanya. Sahanya eta. Saha eta? Ya Allah. Langsung teh. Teuing. Teu. Oh, saya teh nya euy. Keluar. Ih, mobil saya eta mun di alus kitu ya Allah kinclong. Ah. Saha eta anjir? Saya teh. Hah? Oh my god. Oh my god. Coba teh. Ayo. Iya, Aa. Tapi Bener emang. Ah, maneh? Tak. Heeh. aneh tadi kapangi. Aneh kok. Ah itu coba awas yang nyawa saya mana? Ayo mana saya? Ih, si Jajang Sasmita. Jajang. Anu budak teh lalehoan. Jangan sok nonton leho teh lain. Hah? Astagfirullahaladzim. Kok bisa gitu sih? Gas ya ayo nama euy. Heuh nya. Teu, Aa. Tadi mah teu kieu. Tadi mah Ya kucel, asli Aa. Mah nyasat teh. Teh juragan anu layangan anu Aneh. Kucel. Tadi panggil desi kucel tadi. Mentak ningali Hah? jalma, ulah ningali tampangna, naon tuh ieu ieu mana penampilanana. Oh, saya mau Heeh sih. kacamata saya. Heeh sih. Mata urang. Mana? Ya. Ya ayo nama. Saya si Jajang sukses euy mau mobil. Tapi tadi Ah, Coba, daek. Jang. Jadi suami orang, Kak. Ulah piluan cicing Coba. Ah, cicing. ya Aduh. Awas si piluan. Dengekeun. Syah. Ulah bandarna. Ieu mah Jelaskeun aya naon Jang maneh. naon kira? Cek si ieu bieu mah kapangi. Nah gembel. Urang pan jeung maneh teu kapangi sebarat tahun maneh merantau. Eta ngahaja. ngaja kumaha. Ngahaja urang teh supaya neangan calon pamajikan anu bener. Oh, ini matre. Lain nu matre. Oh, terus tadi ge Duit. mana ge bogoh ka dieu nya. Ieu teh calon dewek ada sing mun. Ah, da itu. Mana arek naon Eh, ieu? teh tadi bogo kasih ieu. Nimbak si Eta ieu. sia. Arek mah dicigan ka dieu arek Maneh naon? milih saha? Milih urang pasti ieu. Milih si iyo. Oh, enggak, balik jeung urang geussan. Heeh, ah bodoh Arek amat. arek milih saha? Milih urang apa milih si eta? Sing fokus sing jelas. Si ieu we. Hah? Anu dah, antep mah. Awe gitu mah dah. Balik ke urang. Yakin eta putus. Heeh. Baik, yang mana? Ah geus ah. Lama teh nyaho eta karakter mah. Ah rek balik ya. Iya. Tungguan atuh, ah. Ah ih. Urang balik kumaha? Heuh ih, keur mangga ditinggalkeun. Aduh.